Dah ieu akibat mabok teh paingan mabok teh ku agama diharamkeun ku pamarentah dilarang tah ieu teh akibatna teh kieu bisa ngaruksak moral bangsa. Tong ceramah anjing susup sakra gitu loh, tong mapatakan pangabutuh mah kanikmatan mah terasa kusasaka mun aya nu macam-macam tong disebut aing otoy anjing lamun teu bisa ngabatasian paingan demi Allah bos aing mah ku presiden teu sieun ku polisi teu sieun ku tentara teu sieun ku camat teu sieun ku lurah teu sieun. Aing maneh sieuna kunaon cing aing mah lamun ku Bang Emok sieun naon alesanana eta anjing da lamun nagih teh cicingna golodog mah poe Rebo anjing teu meunang ngeuweus anjing teu bisa nyumput teu bisa nyumput. Boga nama demi Allah bos nikmat minum dulu kawa-kawanya bos. Minuman naon eta oplosan bos naon wae cing oplosan naon resepna pikeun resepna ngeunah bos naon resepna demi Allah bos extra jos jeung kayu putih bos make autan putih kululukan we autan saeutik lieur demi Allah paham bos hayang ngeunah make tramadol saeutik nya kolang tah ieu nu sok karuksak teh ieu sigana mah tong ceramah hareupeun aing panas bos segala dibawa maneh teh angguran mah digawe sateunangan gawe anu bener geus digawe bos urang teh geus insaf bos jadi pengedulan lain pengedulan deui digawe di mana maneh embung era bos nama ke era nah make jeung era digawe mah eueun era nya payah mah digawe di mana maneh hina digawe mah era bos abdi eta mah di privasi bos gawe urang mah bos gawe naon maneh teh ngabeca lain bos grab ngagrab lain bos dagang seblak meureun dagang seblak lain bos teuing mun dagang cimin dagang cimin lain bos dagang naon maneh teh gawe naon era bos mulai era ai digawe mah alus boga niat alus ai maneh naon maneh digawe di mana di pabrik bos gaya maneh di pabrik naon era bos pabrik karet lain bos pabrik gamelan meureun pabrik gamelan meureunna di Asep Akum lain bos pabrik samak meureun di pabrik mana era tuh bos tenan naon era oge era bos loba barudak bos ada digawe bae bejakeun da digawe mah digaji tenan naon di pabrik mana maneh di pabrik kondom bos paingan teh boga budak sia mah paingan sia mah teu boga turunan digawena di pabrik kondom era bos tenan naon najan maneh digawe di pabrik kondom ge nu penting mah digawe we paingan ngaret ari maneh bagian naon di pabrik kondom teh contohkeun aduh era deui wae bos mata era sia mahir bagian naon bagian ngajaran bos bagian nyobaan maneh nya bos paingan herang aya ukuran naon wae eta teh aya ukuran M bos naon M teh mojeulna bos aya deui bos ukuran S naon S seret bos payu mah aya deui ukuran naon deui ukuran L bos naon L teh logor bos aya deui bos XL bos naon sangat logor bos matak aslina bos lieur aing teh ukuran J aya jeboa lieur kunaon maneh bayangkeun ku maneh anjing cikene sia teh kasar ayeuna mewek nyebutkeun Cipanon
Tara-tara aku preman cerik. Enggak bos, aslina otoy teh keur sedih bos. Era atuh preman nangis. Bayangkeun bos, otoy melaan ngajual motor, Terus otoy melaan jadi kuli bangunan bos. Bobogohan jeung si Bunda bos. tukang melamir di Gayana udah. Bobogohan 2 tahun bos. Kasihan deh kamu. Otoy teh ngiluna beuk bos. Padahal teu piran noron teh ngan saminggu bos. Ya, 7 noron. Nah, atuh bos otoy geus beak sagala gaji melaan kasbon ka dalang bos. Si naon? Dibikeun bos. Ka si Bunda. Lah, eta si Bunda. Beri jeung wedakna teh kandal si Bunda teh. Ya pasti dah yang nulis. Kejeng hayang kasih ate atuh dah. Orang balik bos. Janur kuning melengkung di si Bunda bos. Bayangkeun nyeri hate otoy bos. Tapi helaan Nu matak otoy dina waktu ayeuna bos. Mending keneh mabok. Sedih cerita hidup otoy bos. Nepikeun samangsa hari tabeak duit tayang meuli intisari teu kabedak. Hayang meuli ciu beak. Akhirna naon? Naon atuh ayeuna kesedep teh? akhirnya Akhirna mah di toko bubuahan bos. Naon? Micen limbah diuyup we didinya ku otoy bos. Kalau paham aing 1%. sia teh nu mantap bos urang mah aslina ayeuna mah teu sistem bobogohan bos. Aing pokona mah boga duit ayeuna mah aplikasi hijau di Pain. Online lah sih ya mah. Pesan Hayang nu kumaha bos? Naon gitu? Lamun bos hayang awewe. Naon? Eta anjing di dinya loba. Di mana? Eta anjing di dinya. kamu sebutkeun atuh. Aslina bos, aslina geus geulis 300.000 jeung sangu goreng bos. Wah. Beda mana masuk meuli. Sakapung bos lamun gajihan eta ge bos. Bos. pengen banyak wae. Bos, naon? Disidik-sidik Naon? eta beungeut di dinya tuh bos. Nah, nya tinggal bos Lain dapat ganti balik gitu. Khawatir. ditinggali beungeutnya siga lain anjing siga kutang nini aing anu geus teu di rumahku anjing. Aslina bos nu geus belel bos. Iru. Aslina bos. Aing anu matak ayeuna mah bos aing mah rek play we bos. Cen kabingung Aing ya. mah asina micen kabingung kumaha we carana aing mah ayeuna mah pokona mah rek hayang play aing hirup. Hayang bahagia ayeuna Arah otoy. tengah lamun meureun. Ngarah teu ngalamun ya bos. Loba kesel. Heeh. Ngarah teu galau bos. Minum heula bos seutik deui bos. Pamere si Uto ieu bos nah. Ngarayangeun nginum anjing. Aslina aing pokona bos mun ayeuna naon welkeun ya bosnya. Urang pokona mah rek ka Sweet Metro heula bos ah. Dioplos ya. Aing ngaranna Bali maneh teh ulah mundur tapi kudu maju. Maju. Percuma kan bos. Rek maju oge dikawin batur bos. Mundur we. Minuman dioplos yang pel kawin jadi gitu tah. Maju guys, PLH. Kade aya si Adi tinggal itu. Tinggali.